Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala ila hadratil mu'allif thumma ila hadratil mu'allif. Pada sallallahu alaihi wa sallam wa nafa'ana bihim wa nawwir qulubana bihim wa hasil maqasidana bihim wa yassir umurana bihim wa ribarat ulumihim. Amin. Syaulillahi lakumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu jeung disunnatkeun naon ad-duha salat duha. Liqaulihi ta'ala karana dawuhan Allah ta'ala yusabbihna bil asyi wal isyraq. Yusabbihna ala shawab pada baca tasbih itu jabal bil asyi dina waktu asyi waktu isya wal isyraq jeung dina waktu isu-isu. Qala dari sahabat Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma salatul isyraq al salat isyraq eta salatul duha salat duha. Rawa para riwayat dan Syaikhan Bukhari Muslim. An Abi Hurairah kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala dari Abu Hurairah awsani para tasmawasiatkeun ka kaula saqalili ka kasih kaula sallallahu alaihi wasallam wasiyah bi thalathin kalawan tilu perkara siyam thalathati ayyam tegasna puasa dina tilu poe sifat salatati ayyam min kulli syahrin anu tumatak sakali dina tiap-tiap bulan wa raka'atay duha jeung 2 rakaat duha. Dan sebagai riwayat kulla yaum dina tiap hari. Wa an utira jeung yen gawe witir kaula qabla anama dina sateuacan yen ulam kaula. Wa yusannu duha oge disunnatkeun kanggo urang sadaya ngatepan duha. Anu mana ieu duha mangrupakeun ayana salat anu dijalankan dina waktu duha. Ari duha teh ismun li awwalin nahar ngaran pikeun kawitan beurang duha. Jadi di dia sholat di ngaranan duha teh kumaran waktu dipigawena eta sholat. Makanya sholat duha termasuk sholat muaqqatan, sholat anu ngabogaan waktu anu tertentu. Tidak bisa duha dijalankan sembarangan. Urang rek laksanakeun duha dina sawadah sholat asar teu bisa aya waktuna. Itu kan? Itu duha. Mana anu jadi dalil karena ayat duha dawuhan Allah Ta'ala yusabbihna bil asyi wal isyraq. Itu jabal gunung-gunung pada baca tasbih Allah Ta'ala di waktu isya dan di waktu isu-isu. Dia dijadikan ada dalil karena ada duha ketika ayat tasbih anu dimaksud
yusabbihna bil asyi wal isyraq itu dimaknakan salat dan hakikat dan salat secara hakiki. Tapi ulama-ulama menentang karena dia tasbihnya ada tasbih atau tidak, bukan salat. Karena yusabbihna bil asyi wal isyraq itu menunjukkan pada bahwa jabalah yang membaca tasbih Allah Taala, gunung-gunung bertasbih Allah Taala. Jadi terlalu jauh menurut sebagian pendapat para ulama. Yusabbihna wal asyi wal isyraq itu dinyatakan salah satu dalil fikih pada salat sunat duha. Dina salat anu dijalankeun dina duha itu ayat 2. Ayat nu disebut salat isyraq, ayat nu disebut salat duha. Apakah isyraq dan duha itu sama atau dua salat anu berbeda? Meskipun itu dijalankan dina waktu anu sama. Menurut Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sakumaha ieu pendapat dinyatakan pendapat anu utama itu para ulama bahwasana isyraq adalah salat duha. Duha adalah isyraq, isyraq adalah duha. Itu menurut ayatnya sebagian pendapat ulama. Tapi menurut sebagian pendapat ulama akan isyraq adalah duha. Dua rakaat isyraq bukanlah duha, karena waktu isyraq adalah indah irtifa. Dina nalika matahari mulai naik, nah didinya merupakan waktu pikeun menjalankan salat isyraq. Lamun teh makana matahari geus terlalu jauh naikna, maka lapor disebut waktu isyraq. Nu aya adalah waktu pikeun salat duha. Itu menurut sebagian pendapat ulama. Rawah Syaikhani Al-Imam Bukhari Muslim anjana riwayatkeun satu hadis di Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhri menurut pendapat anu utama anjana adalah salah seorang sahabat Nabi anu paling seueur ngariwayatkeun hadis Nabi. 5.374 hadis anu tertulis di dalam buku hadis anu bersumber di Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Itu sadayana ayat 5.374 hadis itu di Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Rasul. Anjeunna itu masuk Islam ketika ada perang Khaibar. Anu mana Abu Hurairah itu awal mulanya pelupa. Sampai suatu waktu Abu Hurairah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirinya Abu Hurairah meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeung Abu Hurairah, ya Rasulullah, inni asma'u minka asya wa la ahfaduha ya Rasul. Abdi itu senantiasa mendengarkan karena naon bae hal-hal anu dicarioskeun ku salira, tapi wa la ahfadu kami teu bisa ngalarna, kami teu bisa hafalna. Begitu Abu Hurairah nyarios kitu ka Rasul lidah, wahai Abu Hurairah, beberkeun eta aya lidah anjeun, beberkeun salira anjeun. Pada saat maka Abu Hurairah beberkeun aya salira. Begitu Abu Hurairah melakukan salira, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara hadis anu sakitu seueurna sampai tidak ada satu hadis pun anu dilupakeun ku Abu Hurairah. Lamun ayeuna mah kawas perekam. Mata muka ke ilmu mah teu hese. Teu kudu aya masalah 10 tahun jelasan. Tapi lalu waras dulu. Nah dia itu Abu Hurairah itu hilang kan, pelupa. Akhirnya lalu wasilahna Rasul diwarang aya beberkeun solenda anjeun beberkeun wahai Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhri beberkeun solenda anjeun. Dibeberkeun ka Abu Hurairah. Begitu dibeberkeun ka solenda Abu Hurairah, langsung Rasul hadis seueur-seueurna. Ditileukeun ku Abu Hurairah langsung hatara sadaya naon ucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu gampang. Ya Allah berhese. Eta. Datang orang bersusul Allah Taala, ya Allah lindungi. Dari lindungi. Ada beberapa menit jelema bisa jadi ulama. Tekudu tahun-tahun. Ada beberapa menit jelema bisa jadi ulama.
An-Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah dari Rasul awsini khalili awsani khalili bitalali kakasih kami itu wasiat kami itu pertama itu. Lalu di sebagian riwayat wala anhulna hatta kami tak pernah meninggalkan tilu dia sehingga kami mau. Itu cakap Abu Hurairah. Tilu perkara anu diwasiatkeun ku Rasul ka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Naon tilu perkara anu diwasiatkeun ku Rasul? Hiji siyamul thalathati ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Salian bulan Ramadan. Di setiap bulan salian bulan Ramadan mesti orang puasa 3 poin. Wabil khusus dina ayamul bid, dina poyanan purnama, poyanan cerah, dina tanggal 14, 15, 16. Gitu kan? Nah, ini dia orang puasa 7 hari di dalam setiap bulan. Itu wasiat Rasul ke Abu Hurairah. Tapi lagi khusus ke Abu Hurairah, abidana di pun itu diwasiatkan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nukanwana wa rakaat duha 2 rakaat duha. Terbawa 2 rakaat duha. Lalu di riwayat hadis anu saja kullu yaum setiap hari. 2 rakaat duha setiap hari. Itu merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mana duha itu merupakan ada salat anu istimewa. Hati-hati. Ulangi anggap salat duha adalah salat eden-eden. Salat duha merupakan salat anu jadi pemisah antara orang mukmin dan orang munafik. Namun baginda karena Abdullah menyatakan bahwa al-munafiq la yusalli salat duha wa la yaqra al-kafir. Qul ya ayyuhal kafir. Jangan munafik karena itu salat duha. Jangan munafik karena itu membacakan surat Qul ya ayyuhal kafir. Makanya duha itu merupakan ayat ciri anu bisa misahkeun antara mukmin anu bener jeung mukmin munafik. Tinggal pilih karena dikenakan. Gitu. Dan hese bohong kana. Cuma terkadang orang berbeda gitu. Hanya kahayang ngumpul. Begitu masuk jam 6:30 akhir jam 8. Masuk jam 8 ada waktu jam 8. Begitu jam 8 masuk jam 11 ayat cari istimewa. Ujung-ujungnya duha nak tinggal lohon ke wallahu a'lam bishawab jam 9. Nah itu artinya sholat duha itu sholat istimewa, lain sholat anu biasa. Bahkan di dalam ayat Nawawi Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna fil jannati baban yuqalu lahu duha." Di surga itu ada satu pintu anu ngaranna pintu duha. Awas, di surga itu ada satu pintu anu ngaranna pintu duha. Fa'idza kana yaumul qiyamah nada munadi, ketika engke terjadi poe kiamat bakal aya anu ngundang bakal ngagrodi. Naon paundangna ainal ladina kanu yuqimuna shalat duha. Mana jama-jama anu sok ngalakukeun ala salat duha kana salat duha. Cing anu sok salat duha anu sok biasa, lain telat-telatan anu sok biasa ngalakukeun duha. Kumaha rasana? Kumu maka ada dari kalian kami. Hada bahukum fadkhuluhu bi rahmatillah. Ia adalah pintu arajeun kami silakan masuk kalauan rahmat Allah Ta'ala. Anu kana duha mah bisa langsung. Enggak bisa. Ada ladina yudimuna ala salat duha wa a'adhu an biduha. Enggak bisa. Ngajarin tantah gitu. Enggak bisa. Maka sholat duha sebenarnya makanya dikatakan sholat taubat. Sholat duha itu adalah sholat cirinya jamaah taubat.
Ciri jalma anu tobat adalah sholat duha. Andaikan jalma itu tobat ke Allah Ta'ala tapi lain melaksanakan sholat duha, bohong itu tobat mereka jalma. Kata duha, tidak duha keseluruhan. Wa an usira qabla an wasiat anu katilu gawe witir sebelum tidur. Usaha acan urang geus witir heula. Urang aya kulon tanpa menjalankan sholat witir. Makruh hukum nak urang hilang sholat witir. Eta wasiat Rasul. Lamun urang bener cinta ka Rasul jalankan ieu wasiat Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sajama anu jalankan sunnatan faqad ahabbani maka eta jalma bercinta ka kami. Wa man ahabbani kana ma'i yaumil qiyamah fil jannah. Sajama anu aya cinta ka kami maka eta jalma bakal beserta kami dina aya surga Allah Ta'ala. Anu disebut ma'i dirinya dalam artian berdekatan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya berdekatan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ieu tilu wasiat Rasul anu dipasihkeun ka Abu Hurairah, Abi Dzar Al-Ghifari, umumna pikeun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.